ya ucok humaregung. Keluarga panas tiris menurut saya teh. Wiji marurung itu dah. Geus lila di Sunda, abdi perentut tilu sasi abdi di Sunda bah. Tapi meskipun siawa dari Medan, meskipun siabang dari Medan, tapi siabang itu karena kesenian Sunda, siabang itu resep jeung dede. Resep jeung dede. Resep jeung dede. Oh, resep jeung dede. Nah, itu resep jeung dede. Oh. Namanya bisa bahasa Sunda sakedik. Sakedik lu sakedik ya, itu sakedik. Tapi sebetulnya siabang itu kalau ngomong bahasa Sunda itu ya pening lah buat awak. Naon? Ya pening lah buat awak. No pening teh. Masa kau tidak tahu pening? Naon? Ya muter gitu muter. Muter kumaha? Ya liar gitu liar. Oh liar. Nah itu liar, belegug lah kau. Nah bahasa Sunda liar. Bahasa Sunda itu banyak yang sama. Banyak yang sama kumaha. Contohnya kau tahu tikus. Ya ho, tikus kan bahasa Sundanya berit. Sekarang kau tahu sore. Ya ho, sore bahasa Sundanya berit juga. Sekarang kau tahu pantat. Ya ho, pantat bahasa Sundanya berit juga. Semua berit ya pening lah buat awak. Aduh, pening liar badannya. Dasar awak tahu dengek ke Cibergu. Ari tikus mah berit, Ari sore mah burit, Ari bujur mah birit. Ya kan itu berit-berit juga. Jigana ieu jelema teh urang Madura jigana ieu. Medan aja ke Madura. Aisyah kumaha? Oh, ulang tahun anu katilu. Kana ulang tahun deui. Hakan bolu na ku si Ajik dah. Merek ke sia. Itu jelema kawas budeg itu budeg.